kajantenan dina 10 Muharram nyaeta khalaqallahu ta'ala as-samawati fi yaumi Asyura. Allah Subhanahu wa taala dulur sadayana ngadamel langit anu ayeuna dugi ka ayeuna aya ieu langit dipidamelna ku Allah kapungkur dina 10 Muharram. Anu salajengna wa khalaqal jibala yauma Asyura. Allah Subhanahu wa taala ngadamel pirang-pirang gunung dina 10 Muharram. Kalimatna jibal henteu jabalun. Sabab lamun jabalun hiji gunung, jabalan ini 2 gunung, lamun jibal nyaeta pirang-pirang gunung. Jadi jamak taksir kalimatna. Margi di alam dunia gunung seueur. Ku Allah dipidamelna eta gunung dina 10 Muharram. Katerangan dina kitab Al-Guniyah juz ka-2 halaman 53. Lajeng dulur sadayana. Wa khalaqal bihara yauma Asyura. Allah ngadamel laut. Ieu sami teu bahrun kalimat. Biharu. Nah, al biharu jamak taksir. Sabab laut teh di dunia teh seueur. Dulur sadayana. Tadi pidamel ku Allah eta laut nu aya di alam dunia teh yauma Asyura. Yauma Asyura dina 10 Muharram. Anu salajengna di antawisna Allah ngadamel kolam yauma Asyura. Kolam pidamel ku Allah dina 10 Muharram. Wa khalaqal lauha yauma Asyura. Allah mah pun dipidamel ku Allah dina 10 Muharram. Ieu nu termaktub dina kitab Al-Guniyah dulur sadayana. Kangjeng Rasulullah ngadawuhkeun. Wa khalaqa Adama yauma Asyura. Nabi Adam dipidamel ku Allah kapungkur dina 10 Muharram. Seueurnya kajantenan. Anu salajengna Allah ngalebetkeun ka Nabi Adam ka surga kapungkur ngawitan lebetna dina 10 Muharram. Anu salajengna Allah neuleumkeun Fir'aun wa aghraqa Fir'auna yauma Asyura. Allah neuleumkeun Fir'aun teh di mana meuli telepatnya di Laut Merah. Waktos muda ngejar saha Nabi Musa. Nabi Musa lebet ka laut kahanap di eta tongkatna kana cai langsung bayi sajalaneun laut dugi ka ditu terus papah terus kahanap terus. Maka tos kitu dugi kadu palih dituna eta rombongan atanapi imuh golongan Nabi Musa. Eta tongkat di babukeun deui kana mana kana celut mangka pas di tengah Firaun jeung golonganna seueur maka nutup eta laut. Nah, dina waktos harita 10 Muharram kajantenan teh pas 10 Muharram. Allah ngadamangkeun ka Nabi Ayub alaihissalam yauma Asyura. Nabi Ayub kuninga sarayananya teu damangna teh kan lami Nabi Ayub mah carioskeunna sampai ka naonnya makhluk nu napalina saliratna anjeunna bari netepan dicanak heula dicanakan di kana wadahkeun tos anjeunna tepan eta si makhluk anu napal kana saliratna dilebetkeun deui kana kulit-kulitna tadi lebah mana tadi cicingna eta makhluk teh. Nah, jadi disebutkeun makhluk namanya geuleuh dulu sadayana. Nah didamangkeun ku Allah teh Nabi Ayub alaihissalam sami dina dintenan Asyura. Wa taballahu ta'ala ala Adama yauma Asyura. Allah nampi tobat ka Nabi Adam alaihissalam dina 10 Muharram. Tobat dina naon? Tos kauninga ku sadayana kisah Nabi Adam alaihissalam. Waktos anjeunna ngalarang naon teh ngarempak larangan Allah anu teu ngabuat nuang gohal teh. Tapi anjeunna panginten ya ujukan ya sareng saha sareng saha ujukan setan teh. Anjeunna ngarempak tuluy anjeunna tobat sabaraha taun ini katerangan teh 200 tahun tobat Nabi Adam tina ngalaksanakeun hiji dosa 200 tahun tobat duka ya deui abdi mah ai dosa seueur ari tobat henteu atawa carang atana pisah kapeung sanes waktos tapi Nabi Adam alaihissalam ngalaksanakeun hiji dosa
tobatna 200 tahun. Ditampi tobatna ku Allah, ditampi tobatna ku Allah. Iraha ditampina nyaeta dina 10 Muharram. Ditepangkeun deui sareng Babu Hawa teh Siti Hawa. Ta eta dulu sadaya diantawisna masih seueur keneh anu kajantenan dina 10 Muharram. Maka pantes dina katerangan urang sadaya kedah ngagungkeun dina bulan Muharram. Ya, sabab Muharram teh tahun baru Hijriah. Ya, itu tahun baru Islam. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dijantenkeun hamba Allah anu taat ka Allah sinareng ka Rasulna, hormat kana janten orang tuana, oge urang sadaya rajin ibadah fardu, oge ditambih ku ibadah sunat. Amin ya Allah ya rabbal